Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuku abdi diperhormat Bapak Ibu guru serta lancaran sadayana kahiji tama hayu urang panjatkeun puji syukur kahadat Allah Subhanahu wa taala lantaran ku rahmatna urang tiasa padepan di dieu dina kaadaan sehat. Hadirin nu pikacinta, dina kasempatan ieu abdi bade nyamperkeun ngeunaan pungutan liar atawi pungli. Pungli teh nya eta kalakuan mentah atawa nyokot duit tu jalan anu henteu sah. Biasana dipigawe ku oknum anu nyalahgunakeun kaluangan atawa kawasan. Kalakuan ieu eces ngarugikeun masyarakat. Kahiji ngabeurkeun ekonomi sabab kudu mayar leuwih ti nu sakuduna. Kadua, ngurangan kepercayaan masyarakat ka aparat. Katilu, tiasa ngahalang pembangunan sabab dana anu sakuduna keur kepentingan umum malah disalahgunakeun. Hadirin anu bahagia, salaku generasi ngora urang kudu nanamkeun sikap jujur, wani nolak pungli, jeung wani ngalaporkeun lamun kajadian. Ku kituna urang tiasa milu nyumbang pikeun penciptaan lingkungan anu bersih, adil jeung sejahtera. Kitu pidato anu tiasa abdi sampaikeun. Mugia urang sadayana janten bagian tina masyarakat anu nolak sagala wangun pungli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.